Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu ala sababin na'imil mu'abbad wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mufaddalul musyarraful muayyad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Al-ayah manane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Satajan dilajengkeun ceburi ngadoakeun heula khusus ka urang sadayana wasilah hadir kana ieu majelis sing dihampura dosa kudat Allah Subhanahu wa taala, sing dicageurkeun ruhani jeung jasmanina, sing dibebarikeun milik rezekina, mari dicampuran jeung barokahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kamarieu nu parantos dibahas urang teh masih kene metelakeun kana tafsir ayat wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Nyata ulah aya urang teh sapertikeun Yahudi jeung Nasrani anu pabarencai jeung beda-beda ideologina dina agamana sabada parantos datang mukjizat para nabi termasuk kitab-kitab para nabi anu diturunkeun ku Allah taala. Ras matelakeun kana hadis ala inna fil jasadi mudghatan, bahwa dina jasad teh kamari aya daging sakeupeuh daging sakunyah, bila mana alus eta daging mangka sok alus sakabeh jasadna. Dan bila mana ruksak eta daging mangka ruksak sakabeh jasadna, bahwa eta daging teh adalah hate. Tuluy matelakeun kamari teh kana masalah sifat hate anu goreng. Namun sifat hate anu goreng teh nu kahiji qaswah teuas hate, termasuk alamat sako teh nya tina hadis Kangjeng Rasul aya 4 nu kahiji qaswatul qalbi teuas hate, nu kadua jumudul ain teuas panon, nu katilu hirsun kadedemes, nu kaopat tulul amal. Tuluy matelakeun kana sifat hate nu goreng, nu kadua nyaeta goplah. Kamari dijelaskeun sababna goplah adalah bila mana maca hiji abdi kana Quran atawa ngadenge mangka tara mikiran jeung tara maham kana maknana Al-Qur'an, jeung tara migawe kana parentah Al-Qur'an, jeung tara ngajauhan kana larangan Al-Qur'an, jeung tara narima kana mauid Al-Qur'an. Tuluy anu kaduana ciri goplah teh adalah tara ngalobakeun ingat-ingat kana maot. Anu katiluna kamari teh nyaeta jalma teh Allah yuksiro mujalasatal ulama. Tara ngalobakeun jalma teh kana campur gaul jeung pirang-pirang ulama Allah, ulama agama Allah taala. Tuluy ayeuna rek ngabahas kana bagian sejen masalah hate keneh. Wa alamu ma'asirul ihwan, kudu apal urang sadayana hei golongan pirang-pirang dulur, muga nguatkeun Allah taala ka urang sadayana bahwa pang alus-alusna hate wa ahabbaha jeung pang leuwih dipikari resep-resepna hate mungguh Allah taala adalah hate anu ayal
ngancik dina hate teh sifat latifnya. Latif teh adalah lembut, kabatur, nakian, bersih, minal batili tina perkara batil, seperti hasud, takabur, wasukuk jeung bersih eta hate tina sukuk, tina mangmang ka Allah Ta'ala, jeung bersih eta hate tina ma'ani syarri sakabeh sifat-sifat hate anu goreng. Maksudna makna di dieu adalah sifat-sifat hate anu goreng. Bari hate nate bisa ngawadahan wa iyan, bisa ngawadahan kana hak, jeung bisa ngawadahan kana huda nyaeta pituduh, jeung bisa ngawadahan kana sakabeh makna-makna kabagusan, jeung bisa ngawadahan kana sifat-sifat shawabnya. Naon shawab teh? Bener ka Allah Ta'ala. Malahan tapi ka aya ditutur dina hadis Kanjeng Rasul bahwa masalah hate teh kabagi opat ini. Al qulubu arbaatun. Ari hate teh eta aya opat. Maksudna sifat hate teh. Nu kahiji aya qalbun ajrad. Naon qalbun ajrad teh adalah hate anu kosong. Kosong, lega, kos lapang lamun bahasa urang namanya. Fihi sirojun yajharu. Anu dina eta jero hate teh aya lampu anu caang, anu nyaangan. Lega aya lampuan, genah jero hate teh nya bahasa urang nama. Ta ari hate kitu anu kosong bari aya lampuan adalah hate mukmin, qalbul mukmin. Eta teh adalah hate jalma mukmin. Nu kadua hate teh aya qalbun aswad mankusun. Hatena teh hideung bari dijungkirkeun, dibalik hatena teh. Nongengna teh kahanap, jungkir. Ya hate saha nu kieu adalah padalika qalbul kafir. Hate anu hideung anu jungkir teh adalah hate jalma-jalma kafir. Nu katilu aya hate qalbun marbutun ala gilapihi. Hate anu ditalian dina tutupna nya. Dina tutupna teh ditutupan, maksudna ditalian lamun kantong, kos kantong kerupuk geuningannya. Tungtungna teh naliangna teh ditalian. Tari hate kitu adalah qalbul munafik, hate jalma munafik. Atak jalma munafik mah geus teu bisa narima kana mauid, kana pepeli, kana naon? Karena ditalian atawa ditutupan liang luhurna, liang luhur hatena nya. Naudzubillah boga hate kitu nya. Tuluy anu kaopat adalah qalbun musoppah, fihi imanun wa nifaqun. Qalbun musoppah, hate anu damai sasalaman. Musoppah hate. Naon nu sasalaman di dieu iman jeung munafik. Iman aya, munafik aya, komplit ieu mah nya. STMJ. Komplit. Naon teh ngaranna teh STMJ teh ya. Salat terus maksiat jalan. Campur aduk ieu mah nya. Matak agamana agama campur aduk disebutnya. Ari hate nu kieu qalbun musoppah adalah hate zaman ayeuna nya. Hate saha nya? Hate urang dinya dijelaskeun nya wa qalbun musoppah adalah hate nu aya iman, nu aya munafikan di jero hatena. Jelema iman ongkoh, munafik ongkoh, bingung nyipatanna oge nya. Kabeung aya dina pangajian, kabeung aya dina panguseupan. Bukan judi, heeh. Bingung. Ieu teh tak nu kitu meureun qalbun musaffah teh musoppah teh nya. Maksiat jalan, salat oge jalan tuluy nya. Di dieu diibaratkeun ku Kanjeng Rasul, pamasalul imani fihi masalul
baklah yamudduha al-ma'ul adibu ari misil iman teh dina eta hate eta sapertikeun lalab-lalaban tangkal lalab-lalaban anu dikocoran ku cai tawar. Jadi ketika lalab disiram ku cai tawar maka bakal ngagedean lalabna. Jadi imana teh lamun jelema anu maksiat tuluy salat oge asok lamun ngalobaakeun kana salat atawa ngalobaakeun kana ngaji ilmu cara ayeuna ibaratna imana teh keur disiram ku pangajian kitu mah haji mata kudu loba gaul oge kana pangajian kitu nya. Jadi hate urang teh kasiram ibarat lalap anu disirtang kalalap anu disiram ku cai tawar. Wa masalun nifaq ari sifat munafekna anu aya dina jero hatena eta sapertikeun cenang anu dituluy-tuluyan dikocoran nanah encer jeung nanah jintal. Ari sifat munafik dina jero hatena sapertikeun nanah, sapertikeun cenang. Ketika tuluy-tuluyan dikocoran eta cenang kunana mangka pasti ngaburukan eta cenang. Sok ayeuna bayangkeun cenang lamun tuluy-tuluyan ngocor nanah kana eta cenang. Kumaha jadina cager atawa henteu cenangna. Jadi ketika jalma anu iman aya dina hatena teh munafik oge aya tuluy-tuluyan gaulna jeung maksiat. Babaturanana tukang-tukang maksiat mangka kadituna nu bakal gede adalah munafekna bakal ngagedean. Matak cek Kangjeng Rasul fa ayyul maddataini qalabat alaihi jahabat anhu mana wae juj dua anu ngalin di eta juj mangka bakal ilang salah sahijina. Jadi antara munafik jeung iman teh bisa leungit salah sahijina. Ketika lamun iman tuluy-tuluyan dikocoran ku mauid atawa ku ibadah ka Allah Ta'ala maka bakal namahan imana leungit sifat munafikna. Tapi sabalikna lamun sifat munafik nu ibarat tatu teh dikocoran ku maksiat anu sapertikeun nanah mangka bakal tumetep sifat munafikna malahan ngagedean nu bakal leungit teh adalah imana. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Eta hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulanna hate teh kabagi opat. Kesimpulanna manu kahiji hate mukmin terus sok dingaranan qalbun ajrad fihi sirajun. Anu kadua hate jalma kafir qalbun aswad manbusun. Anu katilu hate jalma munafik sok dingaranan qalbun marbutun ala gilafihi. Nu kaopat hate jalma anu luak leok. Luak leok lupun yuni nyata qalbun musofah. Sehingga ke dia ngandika kultu ngandika kaula cek Syekh Alawi Al-Haddad ari dohirna ieu hadis ai dohirna bahwa ieu hadis teh metelakeun kana hate nu akhir adalah sifat hate-hate ahli taklid wa tafrid. Sifat hate ahli nu sok nyampurkeun kana maksiat jeung kana ibadah. Ahli tafrid adalah jalma-jalma nu sok gagabah dina ibadah ka Allah Ta'ala. Di golongan ammatil muslimin, umum-umumna muslimin. Sehingga ditutur dina hadisnya innal imana yabdu fil qalbi lum'atan baydoa summa tazidu hatta yabyaddu dul qalbu kulluhu. Cek hadis Kanjeng Rasul bahwa iman eta dohir dina jero hate ngadohirkeun kana jero hate teh kana lum'ah baydo. Naon aya lum'ah baydo adalah cumerelet anu putih. Jadi sacerelet putih
satitik putih lawan bahasa urang namanya bari hurung deui nya. Tuluy bakal namahan eta titik anu putih nepi ka jadi putih sakabeh hatena. Jadi ketika urang dina hate geus aya iman ka Allah, iman ka malaikat-malaikat Allah, ketika iman kana kodo jeung qadar ka Allah taala, tuluy iman teh disiraman, eta teh asal nama satitik putih dina hate. Engke bakal ngagedean nepi ka jadi bodas sakabeh hate. Eta teu salah ceuk Bah Maman yang ngomongkeun urang mah ngopi hideung teh hatena bodas. Sok aya nu kitu nya di urang mah ayeuna nya. Padahal salah eta ngomong naon ngaruhna antara kopi jeung hate nya. Kopi kepal up. Anu ngaruh kana hate mah taat jeung maksiat Bah Maman nya. Oke ditutur dina hadis Kangjeng Rasul al ismu jiraratul qalbi, bahwa dosa teh adalah kokotor hate. Matak jadi kokotor dina hate. Jadi lain kokotor dina awak sebenarnya secara riget. Ya bolo bating dosa teh nyambung eta mah nya. Nu pugoma aduh asa balideg ieu hate tegarenaheun tah eta mah heuh loba dosa sing mikir teh. Ketika urang tegenah hate berarti loba dosa urang. Eta bingung. Paman kasingkat deui nya. Tuluy ayeuna urang tuluykeun. Nuluykeun hadis Kanjeng Rasul nu bieu nya wa innan nifaqo yabdu bil qalbi nuqtatan saudaa. Bahwa sifat munafik mah eta bakal ngadohirkeun kana jero hate teh jadi titik anu hideung. Yang pastin tuluy bakal namahna mah eta titik nepi ka jadi bakal hideung sakabeh hatena. Ka urang geus goreng patut hate teh munafik. Nah disebutkeun munafik teh omongan mah alus tapi teu sesuai jeung hatena. Hayo euy urang tolab euy. Ayeuna aya mingonan tuh malam minggu di Ciwangi pek teu ngajangkor jelema nu ngajakna mah. Teu sesuai eta ucapan jeung hate nya. Hayo euy urang ibadah ka Allah taala ai manehna henteu. Teu sesuai jeung hatena nya. Tak ketika jalma boga hate kitu hate munafik anu sok pajiin-jiin antara lisan jeung hatena, kalakuan jeung hatena sok pajiin-jiin, mangka lamun tuluy-tuluyan hatena kitu mangka bakal namahan jadi hideung sakabeh hatena. Hideungna teh bakal namahan nya. Nah berarti nu geus dijelaskeun loba nya definisi hate teh. Hate jeung hadis Kangjeng Rasul kabagi kana 4. Tuluy dina inu 2 ieu hate anu sok lain lain hatena tapi sifat nu sok eunteup dina hate antara iman jeung munafikna. Mata di dieu ceuk musannif nas'alullah al-afiyata wal wafata alal islami lana walil muslimina. Minta kaulah ka Allah taala hayang apiah cager bari dihampura dosa, hayang wafat dina agama Islam pikeun kaula jeung pikeun sakabeh muslimin. Tadi dia dijelaskeun ku si Alawi Al-Haddad pastina namahan iman. Kumaha sih carana namah-namah iman? Sok di ngaranan ketika kuat iman maka yakin ngaranna kawari geus dijelaskeun nya ceuk Syekh Imam Alawi Al-Haddad nyarahan kaos Sayyidina Ali nya. Hayang namahan iman carana kudu mudawamah alal a'mali sholihah, kudu dawam migawe tuluy-tuluyan amal soleh. Amal soleh nya. Jadi ulah migawe maksiat wae, ulah migawe perkara laga, ulah ngaloba teuing laga nya. Perkara cuma-cuma ulah ngalobakeun teuing perkara mubah. Karena mubah termasuk syahwat ceuk ulama sufi emanya. Upatina rubis syahwat. Sok dikumbengna, dipagerna seuneu neraka teh ku syahwat. Ketika jelema nincak kana syahwat, nyumponan kana kahayangna,
sanajan perkara mubah mangka kaditu nama bakal dikubrus kana neraka naudzubillah cek ulama sufi ya nya nyarahan hadis Kangjeng Rasul huffatil naru bisyahawat etanya komodoy perkara subhat mah nya anu teu puguh halal jeung haram na eta mah kudu dijauhan. Da kumaha cek hadis Kangjeng Rasul dijelaskeun ketika jalma migawe narajang kana subhat ibarat manehanana ngangon doma dina bates tanah batur. Ngangon doma dina bates tanah batur. Kaditu nama domana bakal mantok ka tanah batur. Akan lepet akan batur. Gitu ibarat baca hadis Kanjeng Rasul perkara subhat mah. Lu beak koe kebon baturnya. Saha nu disalahkeun ada lain doma jelema angkurak jelema teh doma diantepkeun ada doma mah teu kakenaan ku hukum Allah teu kakenaan ku hukum Rasulullah bingung mereka carekan oge teu kakenaan ku hukum negara nya beujit lah doma kitu mah pake rajaban jeung carana supaya namah-namah iman teh kudu iksar minha ngalobakeun amal soleh tapi kudu sarta ikhlas dina amal soleh karena Allah. Jadi percuma loba migawe ibadah teu aya ikhlas mah dina hatena. Ajun migawe qobliyah, migawe ba'diyah hayang kadeuleu ku batur hungkul. Coba eta rek ikhlas atawa henteu nya. Matak cek sunah Kangjeng Rasul mun migawe qobliyah jeung ba'diyah Kangjeng Rasul masuk di imahna. Salat, wiridan, balik Kangjeng Rasul maka imahna salat ba'diyah di imahna. Man goreng. Di imah henteu di masjid henteu eta nu goreng patut. Lapur teh ya eta mah nya. Kan ketika dipigawe di masjid henteu ikhlas deui goreng patut deui sarua nya. Jadi kudu diajar masalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Jeung ari munafik mah bisa nama-nama eta munafik teh bil amali sayyi'at kusabab jelema loba migawe dosa. Seperti ningal perkara-perkara wajib, migawe karena perkara-perkara haram. Ketika jalma loba migawe karena perkara haram maka bakal nama-nama munafik naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Karena mana? Aya diperkuat ku hadis Kanjeng Rasul di dieu nya sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul man aznaba damba nu kita fi qalbihi nuktatun sauda'u fa in taba saqula qalbuhu wa illam yatub zada dalika hatta yaswada qalbuhu. Cek Kangjeng Rasul sahawe jalma nu migawe kana hiji dosa teu loba dosa teh hiji pahamannya. Lamun urang mah asana teh badeg migawe dosa teh. Lamun dihitung-hitung nya ieu mah nya. Duka hiji urang mah pas beunta kaberangan subuh teh. Ya karakeun tak geus migawe dosa urang mah nya. Nu kadua maok barang batur teu karasa. Urang teh siga maok padahal maok. Loba nu kitu nya. Seperti jelema anu ngarit di tanah batur padahal kudu bogana rek diarit. Teu rido aing mah ceuk nu bogana teh ta kajubut aing diarit ku batur. Cek nu madog teh da emangna cubut teh pelak itu da keblek dina tanah batur. Kade paemannya mun ngarit dina tanah batur ieu. Eta dosa teh cek paeman mah teu karasa. Nah heuh teu karasa. Daun mani batur di pasir bea. Tah eta mah emang eta tamang ian dari luar tah. Sok ngalaan daun mani mah. Sok ngalaan suluh karet dina tanah batur di saruanya. Kana di kontrak mah. Eta dari kafir haropi ieu lah di kontrak mah top beui. Beugi mah. Eta dikontrakin anu batur. Pelaku mam. Ya urang matelakeun jalma anu migawe kana hiji dosa nya.
ketika jalma migawe kana hiji dosa mangka bakal jadi titik hidung dina hatena ya cek hadis Kanjeng Rasul fa intaba sokula qalbu lamun bisa tobat mah eta jalma tobat teh nu kahiji kudu eureun dina migawe maksiatna nu kadua kudu nalangsa nu katilu kudu ngamaksud moal balik deui kana pagagawean maksiat tilu salat tobat mah nu kaopatna lamun cuman tel jeung hak batur kudu menta pas menta bebas lamun cuman tel jeung hak batur nya nu kaopatna tak ketika jalma tobat tuluy dihampura dosana ku Allah taala sakula qalbuhu mangka bakal jadi bersih bening deui hatena mengkilat sakula teh nya hurung ditinggalina ku saha ku malaikat tak urang mah teu katingali di mana aya hate mengkilatnya bening hurungnya wa ilam yatub zada dalika hatta yaswadda qalbuhu lamun teu tobat mah eta jalma mangka bakal nama titik hideungna hatta yaswadda nepi ka bakal jadi hideung sakabeh hatena ta eta matak ulah loba teh ngopi hideung teh heeh jangan pedo kopi hideung matak sieun hideung hate eta hujah anu sok ngopi susu ieu urang mah sieun hideung hate ngopi susu teh nya ceuk anu ngopi hideung urang mah geus bodas teuing hatena eta omongan nepi ka rahul kitu nya eta naon hubunganna antara kopi jeung hate sakitu panjang deui nya kewe tuluykeun deui nya eta matelakeun kana hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitu dalam cekap mudah-mudahan sing jadi wasilah kanggo urang sadayana dihampura dosa kudat Allah taala sing dipasihan ilmu manfaat barokah diang ibadah ka Allah subhanahu wa taala sing dijemarakeun milik rezeki sing disehatkeun jasmani sinereng rohani urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu dalam cekap intal kalam wa ilahunna wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.